Tepang deh ya sobat, sareng Mang Apud dina acara ngadongeng. Yuk urang mulai seni Sunda babarengan dinu seni dongeng. Bang Apud bade nyandak judul nu megat ditanjakan. Mangga sobat wilujeng ngadangukeun dina HP-na masing-masing. Jang Deden teh hiji lalaki nu geus ligar, dewasa, rapekan kana barang gawe hampang birit. Teu hese ditita asal jadi duit daek. Deden teh geus rumah tangga jeung Nyi Ijot urang pasiluhur. Rumah tanggana runtut raut jempling, tara kadenge parasea komo deui nepikeun ka pacengkadan mah bisa disebut tentrem ayem, adem ayem. Jang Deden teh boga tilu budak anu marejeuna parabaneun. Komo jajanna mah mararaceuh. Panggedena budak awewe karek 8 tahun. Pigeuliseun budakna teh da hade urus ku indungna. Kitu oge nu kadua jeung nu katilu, beda umurna teh satahunan, papag pisan. Ari Jang Deden teh gawena kana balantik. Jualan ngurilingan lembur nu bisa dijugjug kanu roda. Manehna ti bujangan nepi ka geus kawin, jualanna teh dagang sangu koneng didodorong kanu roda. Inditna sok ti sore jam 3 sore atawa mun malam minggu mah sok ti jam 2 oge geus loba nu jararajan. Nasi gorengna nu maregat atawa nu ngahajang nyusulan ka imah marawa piring. Ari poe-poe biasa mah Jang Deden teh tara leuwih ti 6 kilo. Sapoe. Ari malam minggu mah kadang nepikeun ka 20 kilo sanguna. Malah mah sok teu cukup ari malam minggu mah. Mun beurangna sok pada nitah da kapake barang gawena. Sok nu nitah ngala kalapa, ngabenerkeun kenteng, ngomean lomari, ngala cai, ngeduk sumur. Malah mah geus loba langganan nu unggal poe Jumat mah ku Ustad Tony sok dititah nyapuan buru masjid. Tapi eta ge nitah tara cap nuhun tapi sok marere sakumaha mestina nitah kabatur. Tah kitu lalakon Jang Deden teh. Ngan kitu jelema mah aya untung, aya rugi, aya sedih, aya bungah. Tah ieu nu jadi kasedihna Jang Deden teh. Poe Sabtu malam minggu manehna geus ginding di dasi, didudukuy kacamata hideung, calana coklat, semu belel, balas dipake unggal poe. Teu poho kantong sarendang nu di jerona teh aya anduk, aya kuntung rokok, panitih, tali rapia, bangke beurit jeung duit receh jang mulangan nu jajan. Atuh harita jam 2 manehna geus siap-siap indit ka lembur Cibundar nu biasa ku manehna di dagangan. Ceuk Mang Deden, ieu teh malam minggu nya. Poe Sabtu malam minggu indit jam 2. Sugana ieu rame deui ieu dagangan bismillah. Ceuk Mang Deden, "Mah, tos siap eta sagalana tos disiapkeun dina roda?" Ceuk Nyi Ijot, "Atos papih, sambal, hayam, minyak bawang, kecap, sosin, baso, anak oray, cacing kalung, hireud orok, gas pinuh. Tos komplit kantun OTW sadayana entos nasi udah. Tos komplit." Ceuk Jang Deden, "Nya nuhun atuh mah, ayeuna ge OTW." Jang Deden bari nguyek dangdan malah nyisirana sedot deui. Meuni herang buukna da make minyak rambut cap dengkak jeung minyak wangi cap jengke buatan Koheri Cimol urang tonjong. Atuh teu kacatur lilana. Nu harita keneh ge Jang Deden pamitan ka anak pamajikanna rek indit jualan. "Mah dan anak-anak, papi OTW dulu. Doain papi hari ini mucekil. Banyak yang meser kanu nasi goreng papi, oke?"
Amin. Tembal anak pamajikanana bari nempo tonggong salakina nu masih kene katempo ngadodorong roda di sisi jalan. Atuh menit ka menit, jam ka jam teu karasa ujug-ujug geus jam 11 peuting deui. Biasana mah jam 12 peuting mah beak. Beak teu beak ge sok balik Mang Deden teh. Mang Deden alhamdulillah sangu goreng tinggal 3 kilo deui. Mawati imah teh 70 kilo. Rezeki malam minggu cek Mang Deden. Bari cicing sisi jalan ngadon nyuhan di saung paragi nu ngarilo sayuran. Dapeting harita teh hujan ngari rincik. Kingkilapan pating kolebat. Jadi daek teu daek kudu ngiuhan daripada bucicis mah. Jang Deden keur ngareureuhkeun kacape bari udud gudang garam merah nu potong kadiukan ku sorangan ditamal ku remeh we si rokok teh make daun cau jadi teu bolong teuing ngan rokona bisa dikenyot. Keur ngeunah nyedot ududna ujug-ujug aya 2 aya 4 awewe bari teuing ti mana jolna. Padahal Jang Deden teh aya di tengah-tengah leuweung jauh ka desa anggang ka lembur. Tapi Jang Deden kamana kaarep pikiranna. Meureun nu balik malam mingguan ieu awewe teh jeung jalan ka kebon meureun. Teuing nu keur bobogohan. Ceuk awewe, "Mang, sangu gorengna 8 porsi nya, cing lada pisan mun bisa mah nepi ka bijil seuneu tina bibir abi, Mang." Eta 4 awewe bari mencerong kana beungeutna Mang Deden. Muhun mangga Neng dina sajaroni ngaladangan Mang Deden ngahuleng 4 mesen 8 didahar di dieu. Wah edan awewe teh, tapi meureun jang kabogohna masing-masing. Tapi rek naraon atuh jam sakieu di leuweung, moal kitu cocok tanam mah. Bari seuri dina hatena Jang Deden, paduli nu penting mah mayar we meureun lalapar jieuhna teh saurang 2 piring meureun penting mayar uing mah. Atuh awewe nu hiji nyampeurkeun ka Mang Deden, "Kumaha Mamang, beres aku goreng teh abi tos teu kiat yeuh. Lapar wios Mang tong asak-asak teuing lah. Penting mah cing lada we abi mah cengekna bisa 8 kilo Mang." Ceuk eta hiji awewe teh. Ceuk Mang Deden, "Parantos Neng, mangga atuh yeuh bari ngasongkeun 8 piring ka maranehna." Tapi matak heran. Aneh eta sangu goreng nu kacida numpukna teh beak ku 4. Sakilang saporsina teh Mang Deden teh hampir sapiring mentung matak loba nu ngajugjug nu meuli oge. Nu dijieun aneh nyaeta dinu cara daharna lain dihuapkeun jiga urang-urang dihuapkeun lain, tapi dipacokan jiga hayam daharna teh. Eta awewe teh dahar kitu patut cek Mang Deden dinu hatena. Asa ku ararane ieu peuting teh nempo nu dahar sangu goreng dipacokan kitu kawas entong. Buah-buah nu garelok kitu tapi da aralus dandana mah gareulis deui. Keur mencerong kitu hiji awewe nanya ka Mang Deden, "Mang, minta cai panasna Mang, aya teu cing teh panas?" Tuh Mang Deden ngagebeg keur mencerong teh, "Aya Neng." Atuh song Jang Deden mere teh panas nu masih ngebul karek ngagolak dina kompor. Eta cai anehna dileguk dinu gelas gede sakitu cai teh panas pisan ngagolak atuh dileguk
jika kanu citiis we malah nambah deui. Caina dina teko nepikeun ka saat atuh teko badag. Wadidaw cek Mang Deden, boa-boa euy ieu mah. Hiji awewe nyamperkeun, Mang, sadayana jadi sabaraha dolareun yeuh nasi goreng dihekaku abi jeung balad teh. 8 porsi janten 8 juta neneng. Oh, ieu Mang acisna. Si awewe bari ngasongkeun duit 8 juta ka Mang Deden. Oh muhun neng, nuhun ya. Karek oge Mang Deden tungkul nempo duit ujug-ujug opat awewe eta jola leungit hilang tanpa kerana teuing kamarana atuh Jang Deden ngagembeg pak beungeutna ngadegdeg sakujur awak jigah nu muriang panas tiris. Buru-buru Jang Deden indit semu lumpat ngajauhan ti eta tempat, malah si rodana ge digurudug dinu batu hungkul teh digurudug we jika aya nu bahe sangu teu diparire ku Mang Deden. Pas nepi ka tanjakan metrul opat awewe eta maregat deui bari jil tina rungkun. Tapi ayeuna mah bari tarungkul hiji awewe ngomong kieu, "Mang, I miss you Mang, I love you." Bari awewe eta cing ngararapung kana tangkal cau Ambon bari cing cikikik. Gitu tah sora awewe teh dinyikikik matak ngeburu ringkak sakujur awak atuh sakujur bulu awak. Atuh harita keneh ge Jang Deden curoda apa nyorang pudunan nu sakitu tarahalna jeung laleueur akibat balas kahujanan. Nu sakitu leueurna teh Deden dilumpat we roda mah nurugtug sorangan jang matak lucu nempona jigah jelema nu diudag-udag ku roda sorangan da rodana dilepaskeun lumpat Mang Deden ti heula miheulaan roda. Puguh we rodana atuh ninyuruguk budak Mang Deden. Sieun ditubruk ku roda nya sieun ku jurig awewe. Atuh puguh we rodana hancur nabrak tangkal apuket. Mang Deden mah alhamdulillah salamet teu kitu kieu rodana we nu hancur. Tapi ka imahna nyaritakeun kanu jadi pamajikanna soal kejadian bieu. Aduh papih mamih teh poho ngabejaan pih. Nah kumaha jeung aya beja naon kitu mah cek Jang Deden teh bari ngerutkeun halisna. Tapi kamari malam Jumat Kliwon teh ditanyakan eta aya nu ngabegal opat awewe 2 motor, HP jeung perhiasanna oge dibawa. Malah nu kejam nama diparaehan eta opat awewe teh mayitna dipikeun di saung pergi nu ngilo sayuran atuh nu peuting ku urang dipake nyuan jigana eta pantesan sembau hanyir atuh ngalenyap Jang Deden teh. Aduh pantesan mih teu aya motor nu ngaliwat-liwat acan panya teh peda hujan we. Da biasa mah malam minggu teh burber motor mih di dinya teh di Cibundar teh komo ditanyakan metrul cing Mararojo Parobogohan pantesan malam minggu ta bieu meni sepi atuh comrek nya hujan mih ngaririnci kengkilaban pating kolebat sisi basisir mih Jayati. Tapi alhamdulillah pi nggak kenapa-napa. Tapi roda we mih isuk dibawana berang sieun ayeuna mah carape deui lulumpatan. Nyapi sok istirahatkeun ayeuna mah. Pih eta naon dinu kantong nolol jiga daun cek pamajikanna Nyi Ijot ka Mang Deden. Pas dicek ku Mang Deden, aduh mohon mih daun sampe ieu mah nu mayar opat awewe teh jigana teh ieu teh ku daun meureun da tadi mah jiga duit. Si daun anu nyelap anu ngahiji jeung duit anu ratusan ribu dinu kantong Mang Deden. Bae pih
rezeki urang meureun bae urang seupan we isuk jang coel sambal sok pi ayeuna mah geura peureumkeun pi muhun atuh mi capek leuleus ieu teh ke sangge ngoprot kieu isuk ya mi hudangkeun nya rada beurang rek ningali roda ka ditu jeung Mang Iwan duaan kanu motor ka ditu hariwang pangpangna gas kompor aduh nyapi lah sok geura peureum harita posisi Mang Deden lumpat ti Cibundar nepikeun ka imahna teh nepi jam 4 subuh tah kitu sobat dongeng nu megat ditanyakan teh tamat hatur nuhun tos ngupingkeun ieu dongeng ka Mang Deden sosis gulung sehat selalu Mang well wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.